Dina ieu bab musannif mertelakeun tawakal. Teu meunang teu pikeun santri pikeun jalma nu ngaji berikut ajenganna berikut kiaina. Tina tawakal dina neangan ilmu. Layatamul amri rizki ulah katutungkulan ulah nepi ka kaririweuhan kurusan rizki ngade wala yasgilu qalbuhu bidalik hatena ulah katungkul kurusan rizki la yasgilu qalbuhu bidalik tuh hate ulah katungkul urusan rizki jadi lain berarti cek nu dagang geus tu aing isu moal dagang goblok lain eta geus tu aing isu moal digawe lain eta la yasghilu qalbuhu bidalik hate kosong kumaha carana hatena kosong carana mah ieu ala inna likulli syai'in shaqala wa shaqalatul qalbi dzikrullah eta nu diarti dina urusan tawakal lain berarti ulah usaha. Mun aya santri dagang masalah. Aya ajengan dagang mangga masalah. Anu masalah mah nu ajengan kala dagang hayo dagang abek ngajin teu tah bahaya. Santri kala we hayo dagang abek ngajin teu bahaya. Alhamdulillah senang manteun teu naon teu dagang. Ai ngaji saruan teu parah bener salah dewa eta sedangkan janji Rasulullah hadis diriwayatkan ke Imam Abu Hanifah nampi ti Syekh Abdullah bin Hasan Ajubaid nu mana ieu Abdullah bin Hasan Ajubaid sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umada wa rasul man tafaqa fi dinillahi kafaullahu amma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sawe jalma nu daek ngaji di agamana Allah daek ngahirup-hirup agamana Allah delekeun bakal dicumponan pamaksudanana ku Allah. Kalau dicumponan kabutuhna bakal dicumponan matak delekeun ajengan mah teu usaha teu dagang teu naon udu mah aya bae daharna mah hayu bae pakaianna mah aya bae an aya di beulah ditu mah ajengan teh kukulutuk ieu teh kumaha lamun anu ngaji bakal dicukupkeun kabutuhna dicukupkeun ka maksudna geuning aing sih teu kabeuleum wae Fortuner atuh di Fortuner mah ku duit lain ku ngaji nu penting cukup kan ieu kapaullah wa mahu bakal dicukupkeun ku Allah nu mata ku Allah encan dibere Fortuner ge meureun encan butuh ari tercukupi mah berarti kebutuhan hidup lain gaya hidup dinten teh kebutuhan hidupna bakal tercukupi ngan eta cukup jeung teuna lain ku beungar jeung teuna sok aya kadeuleuna miskin tapi pedana cukup kadeuleuna beungar padahal mah cukup pisan aya kadeuleuna beungar padahal teu cukup aya beungar sih kadeuleuna beungar hutangna mah ambalaya leuwih tibatan ka beungarna hutang nama ambalaya leuwih tibatan asetna berarti kan eta teu cukup janji Allah mah lain rek ngabeungarkeun jelema nu ngahirup-hirup agama tapi rek nyukupkeun kebutuhan jelema nu ngahirup agama eta kulah salah aing percuma senang ngaji wae teu beungar-beungar ieu atuh goblok udah ngaji melinjang beungar tolol siang beungar mau usaha wa yarzuqu min haitsu la yahtasib bakal dirizkian ku nun teu disangka-sangka mun pedagang mah dagang karek boga duit mun teu dagang mah teu boga pengusaha mah usaha karek boga duit mun teu usaha mah teu boga deulekeun ajengan luntang duit mah ya bae pan aneh
Di mana eta? Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Melak lauk hanteu tapi gurame ngadar bae. Melak sampe hanteu tapi sampe ngulu bae. Melak kalapa hanteu tapi kalapa aya bae. Tuh. Ngingu ayam teu tapi ngadar daging ayam bae. Tajengan majengan. Nante teu sangka-sangka rezekina teh datang. Sebagai rasakeun ulah-ulah ajengan santri we. Santri kadang-kadang pan keur cicing. Neuleuh kalapa sana asak diala. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Goblok teh madog eta mah. Lain yarzuqu la yahtasib. Ya tasib la yahtasib madog eta mah beureun. Balik sekolah manggih duit 50.000. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Goblok eta nya nu leungit. Kumaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Cek batur teh ka dieu, can coba yang ngaji di aing. Siap. Acara naon mudan siap. Kan di tanah ge ngaji lain di dagang atau ngaji mengaji bae balik ngaji ya senajan bensin. Siap. Tuh pan dibere pan eta teh. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan berarti kan teu disangka-sangka ada tadi malin rek dagang rek ngaji ngan aya nu mere duit tuh atuh cokot we abang eta la yahtasib. Ketika ayeuna ngajina ditarif, ketika ayeuna ngajina hayang di DP-an komo wios di kredit oge asal lunas goblok. Eta mah geus lain yarzuqhu min haitsu la yahtasib eta mah geus kusian dagangkeun ilmu sia. Maka di dia fa innaman maka sayaktasna jalma sagola anu katungkul naon qalbuhu hatena itu mah sagola anu katungkul naon qalbuhu hatena itu man bi amri rizki ku urusan rizki minal kuti tina makanan pokok ikut makanan anu menghasilkan kekuatan kan tiap negara pasti beda. Mun di urang mah beas, mun di Arab mah pen lain. Di Arab mah naonna dari pokok di Arab naonnya, mun di Turki kebab benernya, di Inggris Amerika roti. Bi amri rizki kurusan rizki minal kuti tina makanan pokok wal kiswati sareng tina pakaian. Kolama yataparrabu maka saeutik benar-benar itu man litahsili makarimil akhlaki pikeun ngahasilkeun pirang-pirang kamulyaan akhlak wa ma'aliyal umuri sareng kaluhuran pirang-pirang urusan. Kila dicarioskeun dak kudu ninggalkeun anjeun al makarima kana pirang-pirang kapangkatan. Latar hal ulah mangkat anjeun libugiatiha pikeun neangan itu makarim. Waqud sareng kudu calik anjeun pa innaka sayaktosna anjeun anta tegasna anjeun at-taimu eta anu balang dahar al-kasiu tur anu make pakaian anta du ta'amin wa kiswatin wa masgulin litasiliha fa inni yatayassaru laka tahsilil makarim.
karena saya tosna jalma anu katungkul atena kurusan rizki. Tuh iya aing ngerek di mana ieu pibeaseun meuli endog meuli tempe meuli mie can bumbu-bumbu basako beasna kumaha meuli minyak meuli kompor meuli gas can bayaran listrik aduh can kredit motor can mun geus boga budak kudu meuli softtek mudah indungna can mun geus boga budak kudu meuli popok meuli pampers can ke mun budak geus rada gede kudu meuli susu meureunnya can meuli pakaian orok peralatan orok dan lain-lain sebagainya can kredit motor kredit mobil aduh can ieu jabacan boga imahnya nima sekian asana 500 juta mah ieu jeung imah tapi duitna ge eueuh aing moal kawin gitu tuh goblok acan ge acan geus mikir kali tolong geus mikiran itu ieu tanyakeun mah hiji nu daekeun aya apa eueuh tuh hiji we lah geus aya nu daekeun mah hapak we kawin tuh lo mikir ka dinya eta teh ulah gitu ulah kituan teh ulah teu kabayang ieu teh lain kitu da emang teu kabayang diteun teh atuh dibayang-bayang mah kalah pusing hapak we kawin pangke geus kawin mun susah bodo amat lain urusan aing. Orang coba orang berpikir nate sesederhana mungkin memandang ya kehidupan berpikir sesederhana mungkin secukup mungkin yakin tak bagja ya lain urusan digawe atau teu usaha atau teu boga bisnis lain eta ieu mah urusan orang menanggapi kehidupan pola pikir orang di sudut belah mana anu si eta pola pikir teh sesederhana mungkin antara barang akan jeung make pakaian dua barang akan jeung make pakaian sok da moal mungkin deui dinten ge pasti aya wae karena ngarankeun rezeki mah geus cukup untuk kebutuhan hidup ngan can tantu untuk gaya hidup bobeng kadinya ieu mah musannif nyaritakeun lamun hate geus katungkul ku urusan rezeki pasti kaditu teh jauh tina makarimil akhlak wa ma'aliyal umum bakal jauh tina akhlak anu mulia bakal jauh tina urusan-urusan anu laluhur karena urusan geus melulut tentang urusan duit urusan geus melulut tentang urusan rezeki. Ketika orang berpikir sederhana ngareuna ieu teh ngareuna ta biasana ta pikiran-pikiran materialistis atau materialistik materialistis hedonis teh kabala ditu teh hedonis mun materialistis mah jadi sagala teh diukur teh ku materi ya bahaya ya lamun jelema geus berpikir semua adalah tentang materi bah sabab pangeran urang oge mun dilumpatkeun mah urang ayeuna pikiran urang dilumpatkeun moal aya dina materi moal aya di materi kan ketika orang ditanya ieu urang saha ieu leungeun-leungeun usaha mun dijawab nu urang tira eta boga leungeun timiti lahir hari mana aya iraha ti pas lahir berarti can lahir mah teu aya di mana di beuteung saat can di beuteung berarti teu aya namana iraha pas di beuteung tuh mentok kalau mah ayana jalma mah 2000 tahun saat can dijieun jasad ruhna mah geus aya tuh ieu urang mun dilumpatkeun ka tasawuf jauh ruhna mah geus aya jadi ternyata orang teh di alam ruh 2000 tahun ke alam kandungan barulah lahir ke alam dunia. Ketika berbicara tentang materi maka geus orang bakal serba mentok. Begitupun dina kehidupan ketika orang aya mikiran materi atuh bakal riweuh bakal jauh tina makarimil akhlak bakal jauh tina ma'aliyal umur buktina loba jalma nu kagegeloan ku materi nepi ka rela mencopot harga diri gitulah sederhana nama eta kan jauh tina makarimil akhlak
emang orang butuh pastinya kabeh jalma butuh kana materi nu inti daripada materi mata dua kuti wal kiswati makanan pokok jeung pakaian ari geus pugu kasehatan mah geus pugu selebih dari eta sebutuhna seperluna sepentingna bahkan kut jeung kiswa oge seperluna sepentingna nu sabenerna mah dahar atau saperluna geus lewat ti seubeum mah geus ulah nanaonan lewat seubeum manehna pakaian sapentingna kadang-kala pakaian teh anu teu penting contoh kancing dina jas aing dengar cerita kancing dina jas padahal jas teh tara dikancingkeun ieu kan anu ini jas teh lain nu di tengah masuk dikancingkeun aya di sisi kancing dina jas mana sisi kan eta mun dikancingkeun mah waras iman eta jak naon aing kana nyata kancing jas jak naon halangan kan dengar teh eta geus melebihi kebutuhan tapi masalah kancing di jas mah geus teu kaharti nah jadi karena kancing jas ya itu minal kuti wal kiswat nu intina geus urang lepaskeun hatena tina urusan-urusan dunia lepaskeun tina kahariwang dunia beunghar ujian miskin oge ujian sing ade ketika orang dibere miskin diuji ku Allah cek Allah teh siaek sabar apa moal dibere susah ketika orang dibere beunghar dibere sugi cek Allah teh sian deuk syukuran apa moal dibere sugi ternyata beunghar ujian miskin ujian beunghar oge ujian keur gering ujian rek sabar keur cager ujian kena bae keur sehat keur gering keur cager ujian sagala hidup di alam dunia mah kabeh oge ujian keur ngaji ujian keur teu ngaji ujian ngedul ujian rajin ujian ketika orang diberi ngedul delegan siak nuturkeun rasa ngedul apa rek nuturkeun perintah Allah wajib ngaji wajib ibadah keur urang rek ibadah ujian kana bae delegan sia dina hate erek aya rasa iri enon erek aya rasa ria erek aya rasa takabur ku bisa ngajalankeun ibadah apa henteu cek Allah delegan ternyata ujian begitupun ajengan sarua bae ketika aya santrina balangor aredan garoblog waktu ngaji areueuh waktu mandang araya isuk-isuk mah jempling pondok teh jangkrik ge eueuh suara jangkrik hares santrina hares jangkrikna ge hares isuk kan pika beurang rada beurang rame waktu ngaji Allah waktu dahar wah rame loba santri waktu ngaji deui waktu tengah penting area deui tuh kan aneh eta emang lain ujian delegan cek Allah siak sabar moal ternyata aya nu leuwih teh eta ketika aya ajengan kemudian santrina kabeh saroleh waktu sholat bring berjamaah waktu ngaji bring ngaraji waktu kegiatan bring wah hareupeun ajengan tutungkulan diuji orenganan ku Allah aju delekeun di diri sia rek aya naon mun aya takabur tak aja hate ieu santri asalna aredan asalna garoblog kiwari jadi saroleh kiwari jadi barager teh kusab dididik ku aing tah eta rasa aing di hate gagah gugur matak hirup nu kumaha nu di dunia nu hirupna lain ujian ternyata kabeh oge ujian nu bodoh ujian sia rek bodoh wae erek kitu wae erek goblok wae alhamdulillah Gusti Allah sakieu ge narimakeun sia mah goblok geuning Gusti teh sia mah lain narimakeun ngedul goblok nu pinter ujian sia rek ngarasa takabur henteu Gusti abdi mah teu wantun tapi ka mana eta urang jadi ternyata bener ieu teh di urusan tawakal segala macam sudut kehidupan balik deui ka awal berarti kan ilmu ahwalil qalbi ilmu tingkah hate dikir hobi eusina tuban maka di dieu jauhan neangan kapangkatan anu mulia ulah mangkat anjeun lamun sakirana anjeun teh arek neangan kapangkatan anu mulia cicing geus cicing
Da ku cicing ge dahar mah angger kan, make pakaian mah angger pan. Pak, keur santri-santri. Ulah neangan katenaran kan kiwari mah santri, tiktokan, IG-an. Segala macam geus marorodel aya nama ulah neangan kapangkatan masalah jeung aplikasi. Ieu nu masalahna cara menggunakan aplikasi eta kumaha? Sikap daripada kehidupan orang sapopoeta eta kumaha? Loloban orang mah hayang mudag mulia. Hayang mudag mulia mun di sakola hayang jadi pangluhurna. Mun di kepesantrenan hayang jadi pangluhurna, hayang jadi paling terpandang. Mun di ke pemerintahan hayang jadi pangluhurna. Ulah nanaon eta kitu atuh. Geus cicing. Tunggus lah atuh aing geureun jadi kepala desa, cek kades. Atuh aing geureun jadi camat, cek camat. Cek bupati atuh geus aing geureun. Salah goblok atuh ge eueuh jadi bupati. Tuluikeun sia mah eta hate kosong. Takwa, tapwid ya Allah. Balikeun sagalana ka Allah. Sebuah calogan tebarang paslun fit tawakkul.